Daun salam buah cerme nu ngajawab salamna kurang rame. Dinya teh tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di Kimayang nu ngajawab salam si kabalayar hutang dulur amin. Mun paroga hutang geura balalayar geus kabalayar ka hutang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabil ladzina fa'alul hasanat wajtinabul munkarat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratil kiram pangarsa pengatur waktu pembawa acara Kilebay. Kuring ge kakarak nyaho Kilebay naon buah hasil asli ngaranna kitu nya. Jeung naon hartina Kilebay. Ari ngaran-ngaran Kilebay lamun dipikir-pikir ku kuring mah para ibu sadayana jelemaran sok baperan kana lebay. Kau di organisasi keluar asup lebay. Kamari ibu ayah ustad milu jarah jeung kuring. Eta dina jero bisna setiap jarah ka Cirebon ka Banten hayo we olah. Maka aya ngaranna Ki Olah. Bismillah, alhamdulillah, puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sareng salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sareng salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan alam beserta keluarga dan para sahabat. Katut urang sadaya selaku umatna pamudahan-mudahan masing kabulateran ku rahmat sinareng salam amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sati, para kiai, hapunten ku kuring ka pengkeran ieu nya. Biasana lamun kuring ceramah lain dinu kieu para ibu sadayana di hareupna sok aya panggung, aya kembang, aya jeruk, aya apel, aya we ieu. Para ibu sadayana, alhamdulillah pengajian IDMI dina puteran bulan ayeuna bertempat di Candali. Tadi kuring neangan alamat hese Kilebay. Di ditu turun di Kelapa Sawit, lewat ka ditu, balik di ka dieu, datang ka dieu, lewat deui ka itu, nempo pampletna lain pamflet IDMI, atuh nyasar deui ka ditu, balik deui ka dieu. Alhamdulillah kuasilahna urang pangajian IDMI, urang sadayana tiasa silaturahmi, tiasa bertepung muka, bertepang wajah, patepung lawung sareng anu ditiup, patepang wajah sareng anu dikopeah. Paamprok Yonghok sareng anu dianerok, mudah-mudahan urang sadayana haladirna dina ieu riungan, haladirna urang sadayana dina ieu pengajian. Nu aya di lupang tukangna mudah-mudahan ku Allah dikatukangkeun dina jalan kajorean amin. Nu aya di lupang payuna mudah-mudahan ku Allah dikapayunkeun dina jalan kahadean amin ya rabbal alamin. Para ibu sadayana, urang sadayana pengajian IDMI dina bulan ayeuna bertempat di Kampung Candali.
anu alhamdulillah jamaahna dihadiri ku para jamaah ibu-ibu anu seueurna warga setempat. Oge alhamdulillah dihadiri ku para kiai, para alimil ulama, para asatid, para al-mukarramun sadayana anu alhamdulillah urang sadayana teu ngurangi rasa cinta mahabbah cinta urang sadayana ka para alim ulama. Mudah-mudahan para kiai, para asatid, para alimil ulama anu aya di paingan urang sing diparanjangkeun umur, amin. Mudah-mudahan ilmuna sing barokah. Oke, mudah-mudahan anu tadi tos tausiah kitawon. Mudah-mudahan sing ngajadikeun ilmuna ka urang sadayana tos ditampi ku urang sadayana tadi sing ngajadikeun ilmu anu manfaat di dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Tadi kitawon tos nyaritakeun perkenalan para ibu sadayana, hartina kitawon tos urang kauninga anjeunna pernah naik kana tangkal pala aya tawon tuluy ku anjeunna di ala eta tawon sahingga tawonna asup kana jero samping nepikeun ka bareuh badag eta kitawon sejarahna. Ayeuna cek ibu-ibu kipacul naon sih sejarahna? Apakah eta ngaran kipacul teh sok tukang macul? Apakah eta ngaran kipacul teh sok tukang tani? Apakah sok ngalak lauk wae di empang? Para ibu sadayana aslina ngaran kipacul malain pacul sabenerna mah. Aslina ngaran kuring sabenerna mah bagus ngaranna Bu. Jadi ngaranna nama Muhammad Ishaq Samsul Romli. Ngan eta sok aya di strip miring garis nyengeyeng teh, garis nyengeyeng kipacul. Naon hartina eta lakup kipacul para ibu sadayana? Dan memang para ibu sadayana kuring sehari-hari selain daripada ngajar ibu-ibu, selain daripada ngajar pengajian bapak-bapak oge para santri, maka kuring mah para ibu sadayana sok tani para ibu sadayana sabab baheula kuring keur masantren di Pandeglang wasiat di guru siah lamun jadi ustad di lembur ulah sok ngarepkeun hayang dibere ku masyarakat. Tetap hirup mah kudu usaha. Tadi cek kitawon jadi ustad mah kudu beunghar Bu, kudu loba duit sabab urang lamun teu boga duit sedekah ge hararese. Sabab lamun ayeuna jelema teu boga duit maafkana ge dihina para ibu sadayana. Heueuh, pernah eta santri nyolatkeun anu maot jelema miskin para ibu sadayana di amplopna ngan 5.000 perak. Ceuk eta santri siah maot-maot teuing aya boga duit mah. Bener teu Bu? Makana berarti urang teh hirup teh kudu beunghar. Mudah-mudahan sing beungharnya Bu. Kembali deui para ibu sadayana. Tah ternyata ngaran kipacul teh para ibu sadayana horeng sok tani. Sok tani selain daripada ngajar pengajian para ibu sadayana. Ngan ternyata para ibu sadayana tadina kuring oge embung ngaran teh di ngaranan kipacul. Barang istihorohan kuring nanya ka guru. Guru cek kuring eta ngaran kipacul bener apa jore? Nelepon kuring ka Pandeglang para ibu sadayana, guru kuring jelema sok disebut kipacul wae. Bagus apa jore? Cek guru istihorohan heula. Istihorohan kuring ternyata bagus, kuring laporan ka guru para ibu sadayana. Guru ternyata istihorahan bagus eta ngaran kipacul. Kajeun ari bagus mah. Cek guru kieu para ibu sadayana, anjeun sing ingat sabab anjeun keur di pondok pesantren oge, anjeun masuk cinta ka ulama, anjeun masuk resep ka para santri, anjeun masuk resep para kiai. Ketika anjeun terjun di masyarakat, anjeun kudu ngahiji jeung organisasi anu loba silaturahmi jeung pengajian, cinta ka ulama, cinta ka kiai. Makana eta ngaran kipacul ternyata singkatan naon singkatanana? Pacul, pasukan cinta ulama. Keprok atuh Bu.
Ternyata ngaran Ki Pacul teh bagus para ibu sadayana lain sapacul-pacul wae. Ternyata aya hartina pacul pakna pasukan cekna cinta ulna ulama pasukan cinta ulama. Tanya para ibu sadayana keun aya masalah ayeuna ngaji mah kali udah loba keneh kiai ieu mah sekuring masalah kadar nepangkeun ka para ibu sadayana ngenalkeun ka para ibu sadayana. Oh ternyata di IDMI aya ngaran Ki Pacul teh ternyata mengandung sejarah seperti kitunya para ibu sadayana. Keun ari masalah ngaji mah loba keneh tuh di para pangkeun kuring anu bakal ayeuna tausiah ke para ibu sadayana. Mudah-mudahannya para ibu sadayana ya silaturahmi simkuring sareng keluarga candali di dieu. Mudah-mudahan pertemuan simkuring perkenalan simkuring sing ngajikeun barokah amin ya robbal alamin. Mung sakitu di simkuring urang sedang langkung nanyungkeun dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.